macam. Assalamualaikum. Kang, kemana Mang Kang? Ah, saya ya aku kayak menangan yuk ya Iya, punten Mbah Menyan berkunjung Nah, benten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh official. Iya, Mbah Menyan berkunjung ke si Tangan Dewa pemburu rupiah. Tapi lain ini panglingki ya. Nyasa sera, baru abdi teh eta. Tebih-tebih ka dieu, kumaha kan itu balik ka mana itu? Iya, ka Walayung Sunda official. Rana aduh, ayo. Eta ulah Walayung Sunda. Iya teh aduh anjeun sarana wae ya. Anu bade daftar mangga. Wilujeng siang di Bamenyan alhamdulillah ya aya waktos yang kolom waktos sih ka Kang Abe. Timuraknya timurak Cikoang. Tapi ngurakna nah mana tuh? Dari job gaya rene lawe ngurak mah. Teu kenging eta kata. Nah, kapal wagi wargi Layung Sunda, Kang Yus, Kang Cimuy, tanya si Tangan Dewa, iya abah ujung anjurnya. Alhamdulillah, tapi serap. Aduh punten yuk, kosong rokok bamennya. Bari mungkin ada aja gini. Si orang teh bos iya, bos domba naon cenah teh. Oh iya sareng panasehat. Nah, gitu itu yang menawa itu bos domba nah. Kumaha jawabna kumaha kan? Ya, rame ada poe kayak namanya. Motor menang ayo bayaran. Lumayan sabulan teh seueur bayaran. Lumayan sebulan bayar kudu. Aduh, Kena sabar yang doa. udah ngatur kan ya. Jobnya biasa nama pada jobnya sama ninggal di YouTube. Kita bamenyan aduh. Yang berkunjung kita Kang Abe. Insya Allah kan gampil dan kayak di transfer. Gampil eta di Layung Sunda official. Nah, kamu Kang Yus tah. Abah nuju ieu sareng si Tangan Dewa. Insya Allah Kang kayak tadi da Kang di Cibiru. Ke berkunjung ka dieu. Nyanak rokok nya rokok sana. Rokok jeung naon we. Bebas. Tuangeunya. Kedah ngintun cenah bade ketemu sareng Kang Abe. Nya kopi pantannya rokok nah udah gaya bahasa tadi ngalnya Maklum oh maklum cenah rokokna maklum Ayo. ada mana kopi ya terus saya tuh abdi bisa gede kopinya Pak Wargi Saya kopina aduh tamih deui atuh. mungkin aja dukunganana di Layung Sunda official Wargi yang dimanapun berada untuk guna channel Kang Abe ya mampir-mampir lah saling-saling ya bergotong royong saling dukung aya anjeunna abah tahoyong berkunjung da mesti oge da tebih meluangkan waktu aya anjeunna gagal jaket keluar jaket di dalam ya lokal Kang Abah jaketnya saya bamennya namu teh kanggo ini konten sok anjeunna sok di mana we di pasar di mana nya di Parapatan seurang mah di Parapatan ulang jangan Pak Oga kata batukna kumaha batuk sanak di kodrat batuk kenapa batuk butuh Pembatukan nya. oh kitunya ka Kang Yus mah rokana mah maklum we cenah maklum ya beli insyaallah kayak ayeuna menuju explore ka mana Majalengka gitu. Nah, teh Abah Menyan ini teh subuh kieu sebenarnya subuhan. Rokona kayak Kang Abe ka berkunjung deui ka itu. Ieu rokona kitu we. Rokoknya tinggal sebatang deui. Ini mah lungu-lungu, mun aya job baru wargi ada aya job wae. Nah gitu Kangnya tuh, terus ka Layung Sunda official. Insyaallah pakai di Layung Sunda diakeun Kang Abe si pemburu rupiah. Ayeuna. Kan bentennya eta nama kan. Ya ganteng namanya. Nah gitu wae para wargi sadayana. Alhamdulillahnya anu tos subscriber, like, komenna ka Layung Sunda official. Katampi dan belum dibalas tunggu jeda aja lah sehari.
abdi teu lami-lami teuing nya kambingnya. Nah seueur ieu ada teu we kambing sing sehat, sing jobna sing kambing ieu. Ai janda mah rana mah gampil. Anu 80 tahun ya aya. Masih nganggur. Nah kitu we Pak Wakil Lungsuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya kira-kira.